Senang jeung susah dijieun ku sorangan, dimana orang hayang senang di dunia bari kabawa ka akhirat. Eta kesenangan maka turut ka Allah jeung nyontok ka Nabiullah. Dimana orang hayang kata langsara susah di dunia tuluy ka susah kata langsara kabawa ka akhirat maka turut ka setan. Dimana orang eleh ku setan, setan diberi gelar nyata iblis. Ta iblis teh gelar sabab setan geus mampu ngelehkeun urang. Lamun urang eleh ku setan cemen, cek budak ayeuna mah cemen, cek budak santri mah berarti eta si jalma ngaku Islam tapi teu apal cara ngelehkeun setan.